Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, boh nu caketna, boh nu tebihna, kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang mah eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi. Yaeta aya dina kasehatan, disehatkeun dohirna, disehatkeun batinna. Urang ngadongeng deui mitra, urang neraskeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Boros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana ka Jang Ahmad anu mana harita ditangtang gelut ku darjanya eta hanca teh. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan kusadayana. Ahmad, ti heula aing geus ngomong ka si Laing, lamun urusan urang acan rengse. Tah ayeuna kaparengan panggih di dieu sok geura tatan-tatan. Hayu urang tarung anu panungtungan jeung aing. Sarta hiji lawan hiji, sababikeun aing mah lamun can bisa neuleu si Laing ngajoprak salilana hirup aing moal tentrem sarta moal sugmaha teh. Ceuk Darja harita bener-bener ngajak tarung anu panungtungan ka Ahmad. Sabab manehna geus teu kuat nahan ka ijid anu salila ieu nyangkaruk dina hatena. Astagfirullahalazim Aden. Naha make jeung kedah tarung sagala. Naha naon anu janten pasoalan urang teh. Dararaosan abdi mah asa teu kantos gaduh kalepatan. Samulihna salira Aden ampir unggal pendak sok ngahina bae. Nyeceleh jeung nyacampah teu boga pisan perasaan. Pedah eta cenah salira teh ngaraos janten putra jalmi anu beunghar. Nyambuya cing emut Aden. Margi harta banda anu salamina sok diagulkeun teh. Sadayana oge kagungan juragan Subrata, lain boga sorangan. Serta lain tina hasil kesang sorangan. Cing atuh emut nepi ka lebah dinya. Ceuk Ahmad beri melong ka Darja anu keur ngabadegan nangtung hareupeun. Cing atuh Aden ulah hayang ngajak riributan wae. Jadi jalma teh salilan hayang ngelajur nafsu ngumbar amarah. Cing inget jalma mah kabeh oge eueuh anu gagah. Usik diusikeun, paeh dipaehkeun. Lantaran anu gagah mangan ukur pangeran. Jeung cing inget, harta banda pangkat jeung darajat eta mah sakabehna oge ukur titipan ti pangeran Allah Subhanahu wa taala. Jadi naon anu rek diagulkeun ku urang salaku manusia? Hampura Darja, lamun kuring ayeuna wani mere pepeling, sabab karunya ka anjeun bisi mata kaduhung kena. Lantaran hirup teh ngan ukur sakali sarta moal bisa dibalikan deui. Cing sakitu kaharti atawa henteu?
Ceuk Jang Ahmad nyaritana tandes tur Darja. Sabab hatena mimiti ngarasa panas lantaran Darja salilana teu weleh sok hayang ngahina. Nyeceleh jeung nyacampah ka dirina. Samalah ku ayeuna mah Ahmad nyaritana oge bari jeung neuteub seukeut ka Darja anu keur nangtung bari jeung kakerot nahan amarah. Beungeutna katingali geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Bangsat sia. Nyaan sia teh yang modar lamun kitu mah. Ceuk Darja huntuna kakerot panuna buncelik kawas anu rek luncak. Soal pae jeung hirup kuring mah lain silaing anu nangtukeun. Sok ayeuna kahayang maneh kumaha. Rek ngajak kelut sok geura maju. Pikeun ngabelaan harga diri kuring geus siap yang hareupan naon bae anu baris kajadian. Tapi lamun silaing ngarasa lalaki gelut teh kudu sacara satria hiji lawan hiji. Ulah licik sarta ulah main koroyokan. Ceuk Ahmad, ayeuna mah geus bener-bener beak kasabaran sarta geus siap pikeun yang hareupan sagala rupa anu bakal kajadian. Ade sia Ahmad lamun kitu mah. Godeg, Gojin. Sok geura saksian. Poe ayeuna dewek rek gelut kalawan si Ahmad. Tapi omat maneh duaan saurang oge ulah aya nu wani pipilweun. Lalajo we hungkul. Ceuk Darja bari ngareret ka si Godeg jeung ka si Gojin anu ti tadi ukur jarem teh bae bari nepokeun. Teu pipilueun kana eta urusan da puguh can aya parentah ti Darja. Ya siap. Soklah gurager dewek mah rek laju we hungkul. Walon si Godeg koloyong ka sisi. Gek diuk handapeun tangkal nangka rek ngalalajuan sobatna gelut ngalawan Ahmad anu geus dianggap musuh bebuyutana. Nya sok Darja gerader lah mentong omong bae. Aing hayang nyaho nah saha nu bakal eleh. Si Gojin manehna oge kalah milu ngabobotohan. Samalah manehna geus teu sabar hayang geura nyaksian kana gelutna Ahmad jeung Darja. Sedengkeun Neng Ratna nempuh kajadian kitu teh nya puguh atuh geumpeur. Kang Darja, nanaonan ieu teh? Nah make jeung rek terus gelut sagala beut kawas budak kalakuan teh. Ulah Kang, ulah. Ceuk Neng Ratna bari muntangan kana leungeun Darja. Tapi orokaya ku Darja mah kalah dikepeskeun samalah bari jeung terus nyentak. Cicing syaratna. Maneh mah tong kudu pipilueun kana ieu urusan. Walon Darja bari molotot ka adina. Da puguh hatena geus panas. Neng, sok mangga enggal salira mah ka sisi bilih ka balerang. Margi tuang raka mah tos moal tiasa diemutan. Ceuk Ahmad nitah ka sisi ka Neng Ratna. Ngadenge caritaan kitu teu hararese. Neng Ratna ukur unggeuk terus ngoloyong ngajauhan. Jajantung ratug hate tagibur teu puguh rasa, inggis ku bisi reumpan ku sugan. Hariwang ka Ahmad sieun teu sanggup ngalawan Darja anu jadi lanceukna anu geus kasohor tukang gelut. Tukang suluh. Sok sia gancang geura maju. Ceuk Darja bari mureleng ka musuhna. Nyesoklah geura tatan-tatan Darja. Da moal mundur dewek oge. Jang Ahmad ayeuna mah nyaritana jadi kasar. Kajurung ku hate anu geus mimiti panas lantaran Darja teu bisa disabaran. Nya geus kitu mah srog Darja jeung Ahmad pahareup-hareup. Bari silih pelong, silih bendengan sarta silih titenan gerakan lawan. Sat Ahmad metakeun jurus anu dieusi ku tanaga. Sabot keur kitu sabrut Darja nubruk ngasupkeun panarajang peureub katuhu rek ngagedor dada Ahmad. Tapi Ahmad geus waspada. Sakilat ngajaul kaluhur seak sukuna ngalayang rek nyamber tarang. Tapi lep Darja oge ngelok. Belasur suku Ahmad ka tukang terus celeg nincak lemah. Sakilat gilek malik yang hareup deui ka Darja anu harita sarua geus malik deui bari mancrong bangun anu gemes. Gajeleng Darja narajang. Peureupna anu buleud ngolebat deui rek ngahancap puhu ceuli. Hiuk lep plos teu keuna. Seak Ahmad malik narajang. Leungeun kencang ngablesur ngarah iga burung. Hiuk cebrot. Tenggelan Ahmad anu geus dieusi ku tanaga teh nenggel pisan kana iga burung Darja. Aduh, goblok sia.
Darja ngagoa keruas terus mundur 2 lengkah bernyeklan iga burungna. Tapi teu lila sabrut narajang seak juralit bret jebrot seak jebet sauk jebron. Anu akhirna mah Darja jeung Ahmad gelut patutunggalan masing-masing hayang bisa ngarubuhkeun lawan. Darja hatena beuki panas sabab tetela Ahmad teh geuning boga pangabisa. Sedengkeun Ahmad harita geus nekat pikeun ngabelaan harga diri rek ngalawan sarta rek mungkas memusuhana jeung Darja ku cara gelut anu panganggeusan. Kasugri kaum dangu anu gelut beuki ragot silih cabok silih gitik silih tajong silih tonjok jeung sajabana disaksian ku si Godeg si Gojin jeung Neng Ratna anu katempo meuni samar polah teu puguh rasa da puguh inggis aya anu cilaka. Darja jeung Ahmad kawilang sarua kesitna duanana geus ngaharega kesang ngoprot masuhan baju. Tapi duanana can katempo rek aya anu eleh. Komo deui da puguh Darja mah geus tukangna dina perkara gelut mah. Jadi tangtu moal gampang pikeun dirubuhkeun. Modar si Ahmad. Sia nu bakal modar mah. Sok gerak ketrukeun pangabisa sia teh tukang suluh. Heuglah, urang anggeuskeun ieu gelut teh. Ngaras cilaing teh hayuh bae penasaran Darja. Nya nepi ka mana boga pangabecus teh. Saenggeus aya kana sawatara waktu. Jeleng-jeleng Ahmad jeung Darja bareng mundur ka tukang. Nangtung rada anggang ti musuhna. Dada sarua reng hapranjugna pas ngaharegak. Sedengkeun mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Langit teu pati bengras da puguh keur usum hujan. Angin leutik ngahiliwir manuk-manuk rarecet dina dahan pating aracelog gawas anu keur nyaraksian kana eta kajadian. Bareng jeung kitu sabrut Darja narajang tapi Ahmad anu geus waspada jeleng luncat ka gigir. Hiuk plos serangan Darja ngahakan angin. Seak plos. Hiuk geduk des. Hiuk plos. Hiuk bret. Sora leungeun diadu kitu jeung kitu bae aya kana sababaraha kali. Nempo kitu puguh bae. Darja beuki ambek. Sabab tetela geuning musuh anu kumanehna dianggap hampang teh kanyataanna mah hese pisan dirubuhkeun. Setan, kurang ajar sia teh Ahmad. Montong loba ngomong sia. Rasakeun yeuh. Hiat. Jeleng Ahmad luncat bari ngagero. Belesur narajang ka Darja pereupna ngolebat tarik pisan rek ngarah kana beungeut Darja. Nempo musuh nangirimkeun serangan rikat ti papaguleungan Darja. Hiuk bret geduk des jengkang duanana mental ka tukang. Warejat hudang deui rangkenek masang kuda-kuda bari jeung silih titenan yang ngadorongkrang keur ngasupkeun panarajang. Ahmad rumenghap narik napas bari nitenan gerakan Darja anu katempo kurang pas. Nyeh Ahmad seuri bangun anu ngoa ngahaja ngarah musuhna beuki ambek. Montong sok seuri sia rek gelut mah. Goblok. Ngahajanya sia teh rek ngahina ka aing. Ceuk Darja harita nyentak parimolotot ka Ahmad anu katempo geus taki-taki. Nyakeun bae seuri mah. Da bibir sorangan lain ku bibir maneh jadi moal matak rugi pikeun si laing. Ceuk Ahmad ditungtungannya kakak seuri sangkan musuhna beuki ambek. Dasar goblok sia. Jeleng Ahmad luncat leungeun kancana ngablesur ngarah kana gado. Nempo kitu sakilat leungeun Ahmad dirawel. Maksudna mah rek ditewak sarta rek dipurilitkeun ceuk pikiranna mah. Tapi hanjakal da eta mah ngan saukur mangrupakeun gerakan pancingan. Sabab ukur ngan sakolepat. Ahmad geus narik deui leungeunna samalah sabalikna leungeun Darja anu harita keur dirawel ku leungeun Ahmad sarta teu asa-asa. Terus dicentok sakaligus. Tolonjong awak Darja kabatot sarta awakna anu keur nolonjong teh sakilat dipapagutur Ahmad. Hiuk. Aduh.
Darja ngagorowok bari jeung nyekelan dadana. Terus meyegeung nahan ka nyeri. Tapi bareng jeung kitu, hiuk jebron. Leungeun kenca Ahmad ngahancak kana pali pisang. Kowowong Darja ngagoak deui, pali pisana karasa nyeri. Duh, haram jadah sia. Bangkieung awak Darja ka tukang. Terus mundur sababaraha lengkah. Sirah karasa asa lieur. Bareng jeung kitu, jeleng Ahmad luncat bari ngayunkeun dampal sukuna. Hiuk jebron, awak Darja dijajak ku tanaga satarikna. Aduh, alah, aduh. Ubrag awak Darja rubuh bari gegerungan. Nempo kajadian kitu koceak Neng Ratna ngajerit bari nungkupan banget. Nempo Darja nu geus rubuh ku Ahmad teu diantap. Terus jeleng luncat rek nyusul tepus suku katuhuna ngolebat rek kahanca awak Darja. Tapi orokaya, si Gojin manehna teu tega nempo sobatna dicacar kitu. Jeleng harita luncat bari jeung najong suku Ahmad digigir. Hiuk beledug, adah. Ahmad reuwas, galeong gebru awakna labuh. Bareng jeung kitu si Gojin luncat deui. Seak sukuna ngolebat rek ngajejek awak Ahmad. Tapi untung rikat sakilat harita Ahmad ngagulitikeun awakna kagigir. Seak los suku si Gojin teu keuna. Orejat jang Ahmad hudang tapi pereup si Gojin geus datang deui ngarah kana cukang irung. Hiuk lep los jang Ahmad rikat ngelauk. Sarata sakilat ngasupkeun pereupna kana hulu angen si Gojin. Hiuk. Aduh. Gelo sia kurang ajar. Si Gojin ngagorowok bari meyegeung. Angeunna nyeri jeung seueul. Ari sia kunaon Udin? Make jeung ngabongohan ka aing. Apan sia oge nya sarta ngadenge montong aya anu pipilueun kana ieu urusan. Tapi naha sia make jeung wani ngabongohan. Lamun kitu mah licik sia teh. Ceuk Ahmad bari jeung kekerot panuna molotot ka si Gojin. Teu kudu loba bacot si Ahmad. Paduli teuing licik oge lantaran aing teu mikeun lamun sobat dewek terus dihancak ku sia. Si Gojin nembalan kana caritan Ahmad. Sabab ari keur manehna mah rek licik rek henteu oge, da anu penting mah kudu bisa ngarubuhkeun musuhna. Dasar jelema gejul sia mah. Sarua gelona jeung si Darja. Gadeng sia, yeuh tada serangan aing. Hiat. Seak, suku si Gojin ngalayang rek ngajejek kana tarang. Tapi gilek Ahmad rikat ngagiwar. Kituna bari jeung nepak suku si Gojin tigigir. Hiuk plak koloyong gubrag awak si Gojin nyuksruk kana taneuh. Si Gojin ngagerol tapi sakilat korejat hudang. Terus nangtung bari molotot ka Ahmad. Breh katempo tina irungna ngucur getih da puguh tisusut kana taneuh garing. Bangsat sia. Irung aing getihan deuleu. Nyahakan we dabongan si laing eta mah. Manggar waras ya. Si Gojin manehna beuki nafsu. Sebrut nubruk ka Ahmad. Awakna tarik nyuruntul teu beda jeung Bagong anu rek nubruk. Tapi jang Ahmad oge teu cicingeun. Jeleng luncat ngajauhan miceun panarajang si Gojin. Nya puguh awak si Gojin teh nolonjong ka bawah ku tanagana sorangan. Tolonjong jebron. Terus nubruk dapuran cau. Nya atuh gorobas gobrag tangkal cau aya anu runtuh. Walah dan sia. Si Gojin harita ngagorowok deui. Awakna terus ngagebrus kana dapuran cau. Nanaonan ari sia Udin gelo? Tangkal cau ditubruk. Ceuk Ahmad bari jeung seurinya kakak. Tapi bareng jeung kitu, hiuk jebrot puhu ceuli Ahmad ditonjok ku si Godeng. Aduh! Daligdeug Ahmad ngadaligdeug. Puhu ceulina karasa nyeri, leng sirahna karasa lieur terus mundur ka tukang. Bareng jeung kitu si Godeng nyusul tapus seak cedak. Dada Ahmad ditajong ku suku kencana. Ajongana kawilang tarik.
Ahmad ngagero da puguh bakat ku nyeri da karasana asa eungap kawas ditindihan ku batu. Aduh alah, dan sia. Koloyong gebru awak Jang Ahmad labuh. Dina kayaan kitu. Ku si Godeg teu diantep jeleng luncat sukuna geus ngolebat direk nimpah awak Ahmad anu can bisa hudang. Tapi bareng jeung kitu koceak Neng Ratna ngajerit. Kang Ahmad, Talanyeng lumpat terus ngarontok kana awak Ahmad. Sarta dihalangan ku awakna Neng Ratna temikeun lamun lalaki anu dipikat cinta kudu ngalaman cilaka. Nya atuh hiuk jebron suku si Godeg nenggel kana tonggong Neng Ratna. Neng Ratna ngajerit nahan kanyeri. Anu saterus nangulahek teu inget di bumi alam. Nempo kajadian kitu si Godeg reuwas lantaran teu nyangka lamun tajongan sukuna anu jebrag bakal keuna kana awak Neng Ratna. Alas ya, aing salah sasaran. Sedengkeun Ahmad puguh reuwas. Sanajan keur ngarasakeun kanyeri terus korejat hudang geuwat nyang ti awak Neng Ratna anu geus ngulapes tempes-empes. Neng Ratna. Aduh, Gusti Nu Agung. Ceuk Ahmad bari ngaguyahkeun awak Neng Ratna lalaunan. Tapi teu usik-usik acan mitra da puguh keur kapiuhan. Nya terus atuh digolerkeun sarta ret ka si Godeg anu keur molohok kawasana mamanehna oge reuwas. Dina kayaan kitu teu miceunan deui waktu. Hiuk jebron peurup Ahmad nyayang kana beungeutna. Waduh, eueuh. Si Godeg ngagorowok reuwas da puguh manehna keur rada malaweung. Nya terus awakna ngabangkieung tapi ku Ahmad teu diantep. Sakilat suku katuhuna ngolebat rek ngajejek ke kemplong. Hiuk jebron. Aduh. Jungkel gedebut awakna harita ngajungkel ka tukang. Terus nangkarak bengkang bari jeung humarurung. Kekemplongna nyeri jeung seueul mending urel. Nya sajabat ti kitu cangkengna oge nyeri asa potong. Tapi barang rek ditimpah deui Jang Ahmad inget ka Neng Ratna anu harita keur kapiuhan. Nya atuh teu kebat terus koloyong nyampeurkeun ka Neng Ratna terus disangke awakna. Neng Ratna. Emut Neng. Ceuk Ahmad ngageroan lalaunan. Tapi Neng Ratna teu ngawalon puguh bae Ahmad jadi geumpeur lantaran hariwang kana kayaan Neng Ratna. Nya geus kitu mah teu loba mikir. Karawek awak Neng Ratna dipayang satuluyna dibawa indit ninggalkeun eta tempat. Cul bae kana jukut mah teu inget da puguh Jang Ahmad reuwas inggis Neng Ratna kumaha onam. Samalah katempo beungeutna oge meuni pias lantaran sieun katempuhan kudu jadi kolotna. Da geus pasti atuh bakal nanyakeun. Barang Jang Ahmad asup ka jero lembur. Harita gukok jeung batur nya puguh atuh menereang loba anu naranyakeun. Kunaon. Tapi Jang Ahmad teu bisa waka ngajawab kana lalakon anu salengkepna. Sabab can aya waktu keur nerangkeun. Sanggeus aya kana sawatara waktu amtukna mah nepi ka pakarangan imah Juragan Subrata. Kabeneran keur araya samalah keur dariuk di teras. Nya atuh barang nempo Ahmad datang bari mayang anakna. Puguh kolotna ngajenghok. Astagfirullahaladzim. Yang Ahmad kunaon anak kuring eta make jeung dipapayang kitu? Kunaon ieu teh? Ceuk Juragan Subrata hari weus-weus bari jeung nangtung kitu di pojona duanana marencrong ka Ahmad anu keur mayang anakna. Nya Jang Ahmad kunaon anak kuring teh? Bu Halimah milu tumanya awakna ngeleper. Kelacat Jang Ahmad unggah kana teras. Terus nangtung hareupeun Juragan Subrata. Hatena rada dagdikdug teu puguh rasa. Da puguh sok sieun disalahkeun. Juragan, ieu Neng Agan. Ceuk Jang Ahmad nyaritana rada gugup. Nya atuh kunaon anak kuring teh? Juragan Subrata tumanya deui bari melong ka Jang Ahmad. Amana, cing tong waka ditanyakeun engke gampang soal eta mah. Jeung deui da kakarajol mending oge sok Jang Ahmad ayeuna mah bawa anak kuring ka jero imah terus golerkeun di kamarna. Kitu ceuk Bu Halimah. Mita ka Ahmad sangkan bawa anakna ka jero imah. Sumuhun Mangga Agan.
Supjang Ahmad ka jero imah terus kebat muruka kamar Neng Ratna dibarengan ku Bu Halimah. Samalah juragan Subrata jeung Bi Acih anu keur sasapu oge terus nuturkeun. Teu lila geus aya di jero kamar. Nya terus Neng Ratna digolerkeun luhur kasur ditungguan ku indung bapana anu katempo bangun anu hariwang. Ari Ahmad terus kaluar ti kamar, teu wani deukeut terus nungguan deukeut lawang panto. Nyai Ratna anaking kunaon hidup teh? Ceuk Bu Halimah bari ngarampan awak anakna terus digulang gaper. Biacih, cing sok ka ditu pangbawakeun minyak angin atawa minyak kayu putih. Gancang bawa ka dieu nya kuring karunya. Juragan Subrata nitah ka Bi Acih sangkan mawa minyak angin atawa minyak kayu putih keur ngubaran Neng Ratna maksudna mah. Nya mangga juragan antos sakedap. Nanging kumaha pamit teu aya margi anu kamari mah parantos seep agan. Da lamun eueuh mah meuli heula we atuh ka warung ka ditu. Yeuh duitna kade ulah salahnya. Meuli minyak angin lain minyak kalapa. Sumohon juragan minyak angin. Gancang ka ditu. Juragan Subrata ngomongna rada tarik. Nya puguh Bi Acih rada ngarencon tuurna tapi teu loba deui omong harita keneh terus indit rurusuhan bari jeung nyingsatkeun sampingna ka luhur. Da puguh bisi ti kojot ari rurusuhan mah. Teu lila antarana geus datang deui bari bawa minyak angin. Sor diasongkeun ka Ibu Halimah. Nya terus atuh dipake ngulasan palipisan Neng Ratna sareta diantelkeun kana irungna. Nya ari maksudna mah sangkan anakna gancang sadar. Teu lila kulisi Neng Ratna lilir terus berai beunta lalaunan terus muringis bari humarurung. Aduh. Nyai anaking Ratna geus sadar hidup teh. Ceuk Bu Halimah bari ngarampa kana leungeun anakna. Ngadenge kitu Neng Ratna ngareret ka indungna anu keur diuk di sisi kasur. Emut abdi mah Bu. Mung ieu tonggong abdi karaos nyeri. Neng Ratna ngawalon bari nyanggigirkeun awakna sabab karasa tonggongna nyeri ari nangkarak mah. Da puguh ditajong ku si godeg teh atuh satakerna. Baruk nyeri tapi naha kunaon atuh tonggong hidup teh. Bu Halimah teu manja deui meuni talete da puguh ngarasa hariwang kanu jadi anak. Ratna anaking anak ama. Nya kunaon hidup teh atuh. Cing sok lamun kuat mah geura caritakeun ka ama. Ama, Ibu. Pami Kang Ahmad mana? Nah aya di dia tanapi teu aya. Neng Ratna harita kalah nanyakeun Ahmad bari ngareret ka indung bapana. Hidup teh nanyakeun Jang Ahmad. Aya tapi di mana nya eta budak teh? Da mieu mah aya di dieu malah anu nganterkeun hidup ka dieu oge nya manehna pisan. Tapi naha ka mana ari ayeuna nya? Juragan Subrata luak liuk neangan Jang Ahmad anu teu katempo aya di dinya. Aya bieu mah kawasna di luar Jang Ahmad mah. Bi Acih, cing geroan Jang Ahmad cenah ka dieu. Geus kitu terus pangnyokotkeun cai haneut sagelas keur anak kuring bisi hana angeun. Bu Halimah ngareret ka Bi Acih nitah pangageroankeun Jang Ahmad. Nya teu leleda harita keneh kojengkang Bi Acih kaluar ti kamar. Teu jauh ti dinya breh katempo Jang Ahmad keur nangtung sorangan bari ngahulang. Jang Ahmad, disaur ku juragan pi barang kalebet. Sok buru gancang ka ditu bisi aya perlu anu penting. Ceuk Bi Acih bari melong ka Jang Ahmad anu keur molohok. Abdi teh di piwarang kalebet kamar ku juragan Bi. Nya sok gancang ka ditu Jang, tong hararese buru tepungan. Ceuk Bi Acih bari ngaleos ka dapur rek nyokot cai haneut. Sup Jang Ahmad ka jero kamar terus nangtung rada anggang lantaran ngarumasakeun lamun dirina kurang pantes aya di dinya. Jeung di bajuna karotor da puguh tadi kakara balik ngarit. Bade aya pikir sanaon juragan? Tah geuning Jang Ahmad. Syukur aya keneh di dieu. Ieu anak kuring geus sadar sarta nanyakeun ka Ujang. Ceuk Pak Subrata bari ngareret ka Jang Ahmad anu keur nangtung rada anggang. Nya alhamdulillah atuh pami Neng parantos emut mah. Ningalna oge abdi bingah.
Margi tadi mah abdi teh kacida ngaraos hariwang sok pilih tuang putra. Sumuhun Neng Ratna. Saliranaku nanaon tak kitu agan. Kitu ceuk Jang Ahmad bari ngareret ka Neng Ratna anu keur ngagoler. Kang Ahmad, kumaha pami salira akang teu sawios-wios? Neng Ratna tumanya bari melong ka Ahmad anu ketemu bangun rada gugup. Alhamdulillah akang mah teu sawios-wios. Nanging kumaha pami salira? Naon atuh anu karaos Neng? Ahmad malik nanya ka Neng Ratna beri jeung neuteup meuni antem. Katempo sorot panon Ahmad teh bangun anu nyaah jeung dede. Tapi teu lila terus tungkul da pugu bisi katingalieun ku indung bapana. Abdi oge teu sawios-wios Kang. Mung ieu tongong abdi nyeri meuni ngajenghak sapertos anu potong. Walau Neng Ratna bari jeung rada muringis. Nyatang tos we atuh Neng nyeri oge. Margi tajongan si Godik teh tarik pisan. Tapi mugia bae salira cing enggal damang Neng. Bareng jeung kitu, torojol biacih nanggeuy baki anu dieusian ku cai herang haneut sagelas. Sor diasongkeun ka Bu Halimah malah sakalian terus diinumkeun ka Neng Ratna. Geus kitu leos deui biacih mah ka dapur rek neruskeun hanca pagawean. Jang Ahmad, cing sok gancang caritakeun naha naon anu geus kajadian teh. Nepi ka anak kuring balik aya dina kayaan sarupa kieu. Pasubrata tumanya ka Jang Ahmad lantaran hayang nyaho kana sababna. Nya Jang sok gancang geura caritakeun. Naha naon anu geus tumiba teh. Dedengian teh ditajong ku si Godeng. Tanya Bu Halimah bari melong ka Ahmad sarua hayang geura nyaho. Teu talangke darekdek Jang Ahmad ngadadarkeun kajadian anu tadi. Timimiti panggih jeung Neng Ratna katut Mang Salim di sisi lembur. Anu akhirna panggih jeung Darja sabatur-batur. Anu jelas geus ngahinanya campah ka dirina. Sareta wani ngaragerakeun harkat darajatna salaku manusa. Nepi ka saeutik oge eueuh ajena pisan. Harita sakabehna dicaritakeun ka indung bapana. Sangkan nyaho kana laku lampah Darja anakna. Ngadengi keterangan kitu ti Ahmad. Pasubrata jeung Bu Halimah ngaranjug. Da puguh teu ngarti kana kalakuan Darja nu eueuh pisan robahna. Kabatur geus wani ngahina anu sarupa kitu sareta teu dipikir heula. Lamun sagala kalakuanna teh tang tumatak nganyerikeun hate Ahmad jeung kulawargana. Jadi teu heran lamun harita Ahmad kapaksa ngalawan, da puguh Darja teh geus teu bisa disabaran. Tah kitu juragan salaresna mah anu kajantenan tadi teh. Hapunten abdi teh sanes wantun ngalawan Kaden Darja. Kitu sote mung sakadar ngabelaan harga diri abdi anu salami ieu teh weleh dihina dicacampah ku tuang putra. Margi sok sanaos salares abdi teh tukang buburu, tukang suluh. Nya kusadayana oge tos katinggal abdi teh jalmi anu teu aya. Sumuhun teu aya kagaduh. Nanging da teu hoyong ari kedah ditincak-tincak teuing mah. Margi raraosan mah abdi teh sakedik oge teu ngarugelkeun kanu sanes. Tah kitu juragan, mugia bae kauninga ku salira. Ahmad mungkas sakabeh caritana. Ngomongna tatag tur Darja nempikeun sakabeh anu jadi unek-unekna anu aya dina jero hate. Anu salila ieu teu pernah diucah aceh ka sasaha. Samalah kolotna sorangan teu nyahoeun. Lantaran Jang Ahmad teu bebeja, da puguh mikirkeun kaayaan indung bapana. Sabab lamun nyaho anakna dihina deungeun, geus pasti bakal nyeri hate kawas anu karasa ku manehna. Jadi Ahmad teu betus lantaran ngajaga perasaan indung bapana. Ngadenge sakabeh caritan Ahmad anu sarupa kitu. Juragan Subrata awakna nepi ka ngagidir, dadana reng hapranjug huntuk kekerot beungeut beureum lir beusi atah meunang meulem. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Eta kalakuan si Darja nepi ka kawas kitu.
Nah kudu dikumahakeun atuh ku aing teh. Boga anak meuni cari ku bangkar warah, nyaluntang, ngerakeun kawas ku kolot teu dididik. Kira aku ku aing kudu dilaporkeun ka polisi onyaman. Nya ama, nah aya boga anak teh kalakuan meniku. Eueuh elingna ka kolot kawas anu hayang nyiksa. Matak era jeung matak wirang. Jang Ahmad, hampura nya Jang. Lantaran si Darja anak bapak geus wani ngahina basa ka Ujang. Bapak ngarumasakeun salaku kolotna teu bisa ngadidik jeung ngabingbing anu jadi anak. Tapi lain teu dipapatahan jeung lain teu dididik. Da puguh si Darja mah sifatna teh beda jeung anu sejena. Aya paribasa awi oge sadapuran tara lempeng kabeh. Nya sok aya salah sahiji anu bengkokna. Tah lamun ninggangna ka anak bapa nya geus tangtu anu bengkokna teh tayalian ti si Darja. Tah kulantaran kitu bapa menta dihampura ka Jang Ahmad sakulawarga tina sagala kalakuan si Darja. Salain ti kitu bapa oge rek menta dihampura baheula ku si ngahina ka Basanip. Alatan teu satuju nempo Darma jeung Nyi Utari hahadean. Kawasna ieu kajadian sakabehna salah bapa sorangan. Ceuk Juragan Subrata. Akhirna sadar sareta menta dihampura alatan kalakuan Darja anu jadi anakna. Ngomong kitu teh bari cuma limba da puguh ngarasa era komo deui ku Ahmad. Geus mindeng nulungan jadi ngarasa kahutangan jasa. Samalah sakalian menta dihampura kana kasalahana baheula anu geus dilakukeun ku dirina anu pernah nganyerikeun ka Basanip sakulawarga. Juragan, abdi mah teu rumaos bade ngalepatkeun ka salira. Margi salira mah teu aya lepatna. Perkawis anu kapungkur tos eta mah teu kedah diemotan deui. Margi sagala rupina oge tos kalangkung. Sarengna deui insyaallah abdi sakulawargi oge tangtos baris ngahapunten kana sagala rupina. Ayeuna mah parantos bae anggap teu aya nanaon. Walon Ahmad hatena ikhlas sareta ngahampura kana sagala rupa anu geus kajadian. Sareta geus dianggap eueuh nanaon. Samalah ngarasa karunya ka Juragan Subrata anu kawas nyalahkeun dirina sorangan. Ngadenge caritaan kitu ti Jang Ahmad. Ate pas Subrata ngadadak jadi asa ngemplong teu beura teuing kawas tadi. Syukur Jang Ahmad. Nuhun pisan ari boga pikiran kitu mah. Sareta Ujang geus daek ngahampura. Nya atuh ti syarat ayeuna ka hareup mah anggap eueuh nanaon. Ibuna, tong kalah ngahulang bae atuh sok ka ditu geura suguhan Jang Ahmad teh. Da geus pasti capek jeung hanaang. Pas Subrata ngareret ka bojouna anu katempo keur ngahuleng. Kawasna mah keur loba pikiran anu mata krudet kana hate. Malah katara paromana oge meuni alum. Ae nya jadi kajongjonan, beut jadi pao deui ibu teh. Ceuk Bu Halimah ngawalon bari rek cengkat. Juragan, sawios teu kedah ngarerepot. Margi abdi mah ayeuna bade teras permios. Itu jukut kengeng ngarit tadi teu acan dibantun. Walon Ahmad terus amitan. Da puguh inget lamun jukutna anu tadi can dibawa. Har meuni rurusuhan engke heula Jang. Piraku teu cai-cai acan. Parantos cekap agan saki oge abdi mah. Mangga atuh dikantun linggih. Neng, mugia salira teu kateterasannya. Sareng cing enggal damang deui secara bihara-bihari. Ceuk Ahmad nyelang ngareret kaneng ratna anu keur melong ka manehna. Kituna teh bari nyanggigir dina kasur, da puguh can bisa hudang. Mangga Kang Ahmad, wilujeng angkat atuh nuhun ya Kang. Neng Ratna ngawalon bari imut ke Ahmad. Tapi ari hatena mangarasa berat rek ditinggalkeun ku Jang Ahmad teh. Da ari kahayang mah bisa babarengan. Mangga atuh kasadayana permios.
Ya sok bae kaditu ari keukeuh rek ayeuna mah kade di jalan. Nya geus kitu mah teu loba deui catur. Jang Ahmad indit ngaleos balik rurusuhan ngajugjug ka imahna. Sedengkeun Juragan Subrata sabada Ahmad indit teh harita keneh gancang nitahan bi aci sangkan nyusulan Mang Salim. Lantaran rek dititah neang dokter atawa mantri pikeun mariksa Neng Ratna. Da puguh hariwang kana kaayana bisi kunanaon. Kabeneran Darma keur eueuh poe eta mah mitra. Sabab tadi isuk-isuk indit ka kota aya perlu ka babaturana. Jadi can nyahoeun kana eta kajadian. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun kayaan di imah Juragan Subrata teunden sakedeung insyaallah kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun Ahmad. Sabada ninggalkeun imah Juragan Subrata. Harita leumpang sorangan terus ngingking muru ka imahna. Teu lila oge geus nepi datang-datang brek diuk dina golodog bari jeung nyeklan dadana nu karasa nyeri urut tadi basa dijejek ku si godeg. Samalah puhu ceulina oge karasa masih keneh linu. Bareng jeung kitu torojol seurang lalaki ngora nanggung juku terus nyampeurkeun ka Ahmad. Nempok kitu Ahmad curinghak bari melong kanu datang anu taya liam ti sobatna Oman. Gok kahareupeun Ahmad gancang ngecagkeun tanggungan. Mad, kunaon ari maneh ieu tanggungan jukut make ditinggalkeun di sisi lembur? Nah teu butuh apa kumaha? Apan meunang ngahajang ngala euy. Ceuk Oman bari gek diuk gigireun sobatna. Napasna kadenge ngahegak. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.